Geus lila kuring hirup teh nyorangan, tapi tak ningali nu rerendengan. Beda teh. Assalamualaikum, sampurasun sadayana wargi-wargi baraya subscriber salam dunya. Wah. Iya aya Pak Ustad tangtosna dina bengi ieu. Salarasan sim kuring ieu teh nuju dina waktosna tengah bengi. Kira langkung tabu 12-an. Kumaha wo? Pak Ustad. Pajankeun teh. Lain ieu. Ayeuna urang ngabahas mengenai anu keur viral wo. Ya. Viral enak apa anu keur viral enak naon? Eta nu ikan hiu makan tomat. Artina alai piu Mang Mamat. Ikan hiu makan hui celembu. Itu teh. Aduh. Tah mengenai anu keur viral ayeuna anu keur diperbincangkan di dunia maya. Diudag-udag bahkan sampai ke tingkat nasional oge kan nu ngaranna Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh dipiralkeun teh ku saha teh teh? Kumaha Ade? Mang Ade naon teh Ade Londok ya? Ade Londok. Aya laguna euy. Ade Londok Di pinggir jalan. Gea. Tah, numutkeun piralna Odading Mang Oleh anu dipiralkeun ku Mang Ade Londok. Tanggapan Mang Wowo kumaha tah? Jadi kieu nya. Tah. Jadi milik jelema mah teu apal. Kembali deh karena milik jelema teu apal. Ayeuna orang pan dialus-alus gitu kan. Nyen konten kontennya. hayang viral. Heeh. Tapi udah anger geuning Mang Ade. Sederhana tapi geuning. Heeh. Budak. Jadi tong hayang alus-alusnya. Hayang alus-alus. Nu goreng oge aing geus waktu namanya geus waktuna kudu meledak viral mah berarti kun payakun teh menjadi nya. Payakun jadi. Dan nu alus mah loba, keun urang mah nu gorengna kayak gitu. Gorengna we ayeuna mah. Jadi beneran numutkeun Mang Bowo mah untuk mengenai untuk piratan api kesuksesan mah berarti naon teh teu ngukur kudu alus wae gitu. Geus milik nama jadi nya. Gorengnya jadi. Ayeuna YouTuber pan loba ku kamera nu halus ya. Wah, canggih gitu alatna ge. Eta kan Mang Ade cuman ku HP. Ku HP gini bisa meledak nebikeun ka abus kana berita nasional. Bener. Tadi gugah bobo. Muka TV beritana Odading. Odading kumaha teh? Iklanna teh. Pokona mah cenah kudu ngopi Odading teh di tempatna cenah ge. Lamun teh di tempatna lain balad aing. Itu tah. Jeung aya pantuna. Kumaha pantuna? Ikan hiu makan tomat. Hartina. I love you Kang Mamat. Ikan hiu makan tomat. Kita harus hormat. Menghormati karya orang. Kita harus menghormati karya orang sebesar sekecil apapun itu karya, kita harus menghargai, kita harus hormati. Harus saling menghargai. Karena karya itu mahal. Iya, mahal. Jadi kembali lagi karakter. Nah, itu karakter Mang Ade Londok seperti itu. Dengan bahasa-bahasa apa ya? Sebetulnya mah itu lain bahasa kasar ya. Kasar teh di nu kamus nama lamun si eta teh artina teh logor. Betul. Si gobok eta teh. Logor artina. Logor. Jadi lain kasar. Lairnya. Lamun disulusuri bahasa Sunda teh lamun nu ngarti pisan bahasa Sunda eta teh lain kasar. Lainnya. Lemes eta teh. Lemes eta teh. Logor artina teh. Ngan ariku urang beh dieu. Apalna teh kasar ngomong. Tah eta saliwat mah. Tapi nu bener-bener ngarti bahasa Sunda, eta teh bahasa lemes. Lamun si laing ngaku bobatron ai goblok. Eta. Kudu meuli Odadingna Mang Ade Londok. Lain Mang Ade Londok. Mang Haji Oleh. Ngan hanya kana teh uing kamari ka ditu. Teu kabagean euy. Karena ngantrina memang panjang pisan. Dihitung lamun di kilo, eta ngantrina Odading Mang Ade Londok. Odading Mang Oleh
karena aya 1 kilometer mah. Eta teh. Tong ngalawarat teuing. Berarti eta di mana-mana bijil. Di mana-mana bijil, bahkan di pelosok pun aya kadinya. Anu ngadon hayang eksis. Ngaliput. Hayang panasaran kumarasana eta odading nu keur viral ayeuna di sosmed. Padahal rasana mah sarua maksudnya. Buat teuing aya kelebihanana, mata kan bisa kitu oge. Itu teh aya 2 faktor. Apakah memang si naon teh odadingna nu nikmat? Apakah anu iklan keunana? Anu pas, anu menarik. Karena kan iklan keunana odading mang oleh, odading mang oleh. Rasana crot. Crot pisan. Ayeuna ku ngobrol-ngobrol wae odading. Iraha ieu urang rencana rek ka ditu. Pokona mah Mang Oleh, Mang Haji Oleh. Antosan dinten Senin abdi ka kauceul sareng Mang Wowo baris nyumpingan odadingna Mang Oleh. Soalna panasaran nih teh. Bisa. Berarti lamun osok yang tadi gitu wayahna ini adan awal. Adan awal? Jadi lah Jadi kan itu posisi pertama. Ngan kudu bisa nembus menang odading Mang Oleh jeung kudu panggih jeung Mang Ade Lonok. Kudu. Soalna uing penasaran yang panggih jeung Mang Ade Lonok kitu tah. Kudu eta mah urang ngobrol. Si goblok teh tah. Si goblok. Pokona mah ya. Lamun si lain ngaku bala dewe goblok. Sia kudu meuli odading. Jadi berarti meuli odading kudu kitu bro nya. Mau oleh. Aing odading mah pun goblok berarti kudu kitu. Berarti lamun numutkeun kana orang tiba-tiba ayeuna nuju viral mah berarti geus waktuna geus sunduk mah nya. Tah eta. Geus ningan geus waktuna mah ningan lah konten istilahna mah ku HP oge ningan jadi kun payakun langsung viral gitu tah. Mudah-mudahan Mang Ade ya, Mang Ade Lonok. Sok. Ku ayeuna viralna Mang Ade Lonok di mana-mana bukan warga Jawa Barat Tungkul. Bahkan seluruh Indonesia sekarang sudah mengenal Kang Ade Lonok. Mudah-mudahan Kang Ade Lonok makin jaya dan bisa menjaga ngarautanana tah, ngarautan kesuksesan anu ayeuna keur dilakonan ku Mang Ade Lonok. Karena kan eta nu susahna mah wok. Anu hesena mah eta ketika orang menjaga kualitas orang di luhur teh. Eta nu hesena mah lamun urang kurang-kurang bisa ngarautan, kurang ngurusna bisa meubeut di kahanap. Karena posisi urang keur di luhur, tah nu dihanap teh loba pisan anu nuarana. Bener atuh. Contohna meureun nya. Netizen kan para sareukeut atuh. Wah, deterjen mah lir ibarat ieu nya mulut deterjen mah lir ibarat peso dapur. Seukeutna. Tajemna. Leuwih di peso dapur atuh. Naon? Nepikeun kanu masalah pribadi nepikeun ka apal gitu mah lain peso dapur atuh. Naon eta tah? Wah, eta masih curhat di muka deh. Gel. Aduh, curhat ieu mah. Deterjen eta pan sok sagala apal nepikeun kanu masalah leutik nepikeun kanu gede teh gini, kan di Koreaan. Jeung bapari nyebarna teh masalah gel dengan. Dan memang lamun ngomongkeun kapal wadinya mah karena kagorengan mah sabibir hiji. Beda jeung kana kahadean. Bener. Kahadean mah hese pan. Bisa. Kadang-kadang urang nu tujuan alus oge belum tentu ditarimakeun alus gitu. Nah, nu penting mah urang mah ulah boga goreng hate ka batur. Ulah sirik, pidik, jail kaniaya. Nu penting mah urang mah urang we gitu. Ayeuna mun teh dinu ngalakonan sahana meureun di seni. Ayeuna aya dulur atawa aya baraya butuh tenaga urang mah tinggal ngontek gitu kan. Tinggal ngomong. Betul. Da meureun da moal dihargakeun meureun. Oh, nyaho atuh. Dulurnya. Nya kitu. Kumaha meureun dulurna kudu ngarti. Palebah eta mah nya meureunnan saling pengertian teh kitu nya urang teh. Piraku teuing urang ningali lu atlet kesang di panggung goyang beakeun karep mah. Piraku teh gak silih ngarti gitu. Kopi-kopi wae meureun. Oh, kadang beuteung si beuteung nya kudu diosian kitu kejo-kejo wae mah. Tak kitu mah euy baraya wae di mana wae ayana kitu ka urang teh. Ngomong kalah jadi kitu. Keun mae da. Sok kadang-kadang ngeunaheun kitu tanya urang teh. Tah kitu pokona mah crot pisan kanggo
Baraya deterjen. Salam dunia di mana layana. Pamir tub tong hilap. Ditongton ya. Ditungtun acarana Golodog Sunda. Di mana channel Golodog Sunda teh? Tah anu sok aya wae di nu channel YouTube-na aya. Kakak Ujil TV. Aya. Atuh di nu TV-na meureun aya di nu AKTV. Di nu setiap harina aya hiburanana. Hiburanana. Aya naon sinetrona aya. Sitkomna nya. Sitkomna aya. Pokona mah ieu tong hilap ditongton di AKTV. Atanapi tiasa ditontonna dina 43 UHF digital AKTV. Ya, gampang pisan. Sim kuring sareng Mang Wowo baris nyarengan pamirsa AKTV di bumi na sewang-sewangan. Di tiap tabu opat tuh ka tabu 5. Nah, ngomong-ngomong iki jadi bahasa Jawa. Jadi Batak ya. Batak. Pokoknya mah kitunya para deterjen ye hatur nuhun. Pokoknya mah poe Senin. Nah, pokoknya urang kudu ka ditu. Kudu ka odadingna Mang Oleh. Mang Oleh urang panggil jeung Mang Ade. Mang Ade. Ade teh ade Garut lain. Lain. Ade Garut mah ada masuk nyinan bedog. Oh, pan Mang Ade Garut mah sok peso rajang. Bedog betekok. Oh, enggak bedog betekok. Aya nu bedog betekok teh, bedog nu ponok, betekok gitu tah. Lamun dikadekeun eta kana beung sapat. Jadi nu betekok teh lain di jelema wae. Lain betekok mah lain jelema wae, bedog oge aya bedog betekok. Karek apal eta. Kudu ieu atuh kudu sagala apal. Tah, ke berarti urang ulinan ngateun Mang Ade betekok. Urang ulin Kang Ade betekok. Ade lonok di pinggir kali. Cerot. Oke, bagi sadayana hatur nuhun pokona mah anu tos nonton. Ieu subscriber Kakak Ucil aduh 85.000 tapi ayeuna piwesna sim kuring teh nuju ngayayai. Bantos atuh. Tonton deui nya sim kuring ieu teh nuju ngemut mikiran konten. Da ingin konten mah sebetulna mah gampang wo. Ngan urang teh kudu hati-hati jeung taliti ingin konten teh kudu bermanfaat. Eta bisa. Kudu berfaedah. Anu hesena mah eta. Eta mah hesena mah hayang ditarima ku masyarakat teh kumaha. Janten urang cing teh konten urang teh mudah-mudahan cing janten tuntunan. Tah eta. Cing janten enteung atau gambaran. Kanggo regenerasi. Nah, kitu bagi sadayana hatur nuhun dina vlog ieu panginten. Hatur nuhun pisan kanggo anu tos nonton. Mudah-mudahan anu nonton dina waktu ayeuna ieu dangek ayeuna nu nonton keneh. Mudah-mudahan sing sarehat. Rezekina cing mabur. Teras deui badana cing sehat, lahir batin. Pokona mah ulah sirik, ulah pidik, aniaya, tadi itu teh. Pokona mah ulah aya paniatan jeung hate pikiran goreng ka batur. Goreng teh eta pisannya cing jauh. Eta beureun pesen ti urang. Hatur nuhun Pak Haji. Wejangan dina wengi ieu. Sakitu panginten para wargi mi wasepuh sadayana dina acara tausiah wengi ieu. Tuh ge. Ini ka mana wae ieu teh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya. Kush.